Allahumma ya rafi'ad darajat Allahumma ya rafi'ad darajat Allah wal madhabu wa nabil hunaini diatan lahukumatan nurutkan cek madhab sanyana eta dina ngarusak dua celite wajib bayar diat celi digodot Muki Umar Kuki Zaid siat cempring sakumaha celit embe nu hiji deui sepring tete celi Ki Umar digodot dua Kuki Zaid ieu kena diat mahal diatna lain sembarangan celi mah nurutkan cek Kangjeng Nabi celi mah ieu sabelah 250 ya Allah membantat fil udhun khamsuna minal ibil ngarusak celi 50 onta hiji onta 20 juta 2 kali 5 berarti 10 berarti harga berapa 100 juta nah terbuka duit mendingan songkeun celi ya rusak celi aing ya yang lebaran terbuka duit ai celi ya Allah lain sekadar tatarog lah hukumah sekadar dipentak kitu jang naon ngaranna kitu ka medis lain tapi 50 onta Allah karim wabadu bikusti lamun saparo anu dirusakna berarti kudu mayar saparo sarua bae nu dirusakna sabelah 25 atau anu dirusakna teh ieu mah diiris dengan saparo ti dieu kaluhurna henteu kahandap ka dieu 15 tinggal gitu wae teh mangitungna diukur ku urang celi ieu 25 saparo 15 lamun setengah berarti setengah nanti 16 sabarata jauh nggak tinggal dihitung kemana berat nak gede nak nah geus araradil celi masya Allah kurang masih keneh nyaritakeun tentang diat masih keneh panjang lalakon moal kabahas datang ke puasa hareup yes ya mah urang ngajina santai bae asal nganyahokeun hungkul jang diri urang supaya urang leuwih hati-hati supaya urang jaga di akhirat ulah neumbleuk sagala rupa bersihan diri urang tina dosa-dosa zahir maupun dosa-dosa batin terutama ieu tentang kabair mengenai diat jinayat balas pati ulah hirup urang datang ka urang mabok kabair zina diancam keras maling ngabunuh eta mah ancamanana keras sehingga eta mah di dunia kene dikenakeun sanksi ku Gusti Allah melalui keputusan negara nu di nagarana eta adalah make aturan-aturan Al-Qur'an baik berbentuk amir, sultan ataupun khalifah atau model diurang presiden yang mayoritas nama Islam tak mabok lain letik-letik dosa sebab eta sanksina kudu dirangket 80 rangketan
kan ku hari mabok teh geus dijadikeun tren. Anak muda lamun teu mabok wah ortodok. Namun hayang jadi anak muda nu mudirun mabok. Pemandangan-pemandangan di filmna atuh kos kitu turun orang-orang barat ka urang kieu kita dutu kan ka urang geus teu make Al-Qur'anul Karim. Tina mabok malumpat namun teu maling kana zina sebab akal geus leungit zina. Mun muson atuh datang ka paeh, lamun goer muson atuh dirangket 100 jilid dan pan lain letik-letik hukuman berarti maling. Lamun geus datang ka nisab maling 4 gram emas potong dengan sakit. Kumaha teh cenah lamun di DPR eta mah maningan ge digantung habek temen. Sadar. Wah, pemerintah eueun nu teu korupsi. Lillahi ta'ala eueun nu teu korupsi. Beneran ieu mah. Hese moal dibaturan lamun nu teu korupsi. Aduh, mangga ningat tuh ayeuna mah urang hararaya memehna ge geus nyogok hayang jadi pemerintah. Masyaallah karim. Imam Hanafi mah baheula dititah jadi hakim dipaksa ku Raja Mansur. Imam Hanafi gideg. Jawaban Imam Hanafi hampura, lamun kula jadi jelema bener teu pantes nu bener jadi hakim sebab eta mah pagawean nu kurang bener. Mun kula teu bener atuh engke ngahukumanana leuwih teu bagus, sangat teu bener. Kula mun teu bener jadi hakim teu layak. Kula membung tangkepnya na di penjara, titah jadi mufti, titah jadi qadhi, titah jadi hakim, embung ditangkep penjara. Keluarga deui dipaksa titah jadi hakim, tetep gideg embung. Asupkeun deui ka penjara. Keluarga deui titah deui embung deui. Akhirna diracun. Imam Hanafi diracun. Gos sakitu gede da. Begitu diracun manehanana minum lain deui rarasaan awak. Oh berarti aing diracun. Serinya. Seri diracun seri. Coba dibojong. Seri itu maksudnya gua bebejanya ka murid-muridna jeung ka rekan-rekanna. Kaula mati syahid cekeun teh. Sesuai jeung doa kaula. Kula bakal nyusut ke para syuhada. Bener teu kamal. Genep hari maut. Maut diracun syahid berarti. Ya Allah, ya Rabbi. Jelema gede embungeun jadi hakim. Kuari mah hayang jadi ketua MUI nyogok. Hayang jadi Kapolres nyogok. Hayang jadi wali kota geus lain nyogok deh gok. Janu kasogokna ge kiai. Nyogok eta mere teh nyogok. Kiai dibere sosor-sosorian. Ai kiai bego. Dibere ku calon wali kota sosorian. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Insyaallah. Oh. Karim atuh komo RT. Kiai rage seserian mental dari kiai na bego kurang gede mantap mana tuturkeun deuleu Imam Syafi'i tingali Imam Maliki tingali Imam Hanafi ahli-ahli Allah nu dituturkeun datang ka yaumul kiamah ku urang mazahibul arba'ah anti dunia anti duit pemerintah
Coba teangan di Kabupaten Tangerang numbungin duit pemerintah, bawa ke Cilongok dek dijadikan jimat ku aing. Ulah gitu cenah kiai di Tangerang malah hese di Serang atuh. Serang hese Pandeglang coba teangan nu anti duit pemerintah, nuturkeun di Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hanafi. Imam Syafi'i itu dipaksa mung sarua mung duitna jadi mufti. Imam Syafi'i anti karena duitna tegar mantek. Imam Maliki sarua datang ke duitna diangsongan ditenden di juru dibagikeun. Imam Hanafi boga anak, kemudian anakna ngadahar apel pamere ti raja kadeuleu ku Imam Hanafi dicekek anakna tonjok sungutna calang kaluarkeun sia anak aing haram kudu ngadahar kos kieu moal jadi jelema sia cekek keluar geus kaluar kabeh karak di indung sia aya di urang nu kos kitu ceng-ceng ye ti bupati ye mam bil barakah bebeskeun habek ieu keur carita urang dituturkeun Imam Syafi'i. Urang kan lamun geus teu bisa Imam Syafi'i modal tawaf urang taklid ka Imam Hanafi bacakeun nu kos kituna fikih nama babari cek Syafi'i kieu cek Maliki kieu cek Hanafi kieu lah tamah ilmu pacekcok mana nungeunna. Ikhtilafu ummati rahmatun silakan ta eta nama teu dipacekcokeun ta ma'rifatullah nama Imam Syafi'i Maliki Hanafi eueuh nu dipacekcokeun tah tuturkeun eta bisa-bisa setengah atuh ulah nyeunan proposal bae. Oh ieu mah keur salat Allahu akbar geus katari wancannya ghairil maghdubi ghairil ghair mudah-mudahan we kata ieu hayang meuli Avanza ieu teh waladhdallin kiai tolol. Tuturkeun mana umat kuari Masya Allah ilmu masa gudang warok namanya. Ieu keur carita dongeng nu kurang ditaluturkeun ieu pahamna. Urang teu bisa make Syafi'i tawaf Hanafi lah. Ayo ditaluturkeun ku urang sok. Dihulah dihela masuk satuntung aya mah mazhab. Ayo asal bisa bae. Di kumaha ta kumaha. Tapi maripatna teu ditempo ku urang, warokna teu ditempo. Masya Allah. Urang lamun nyaritakeun para wali dinyekel duit ti pamarentah ngurucut jadi getih, ngurucut jadi nanah. Paneta weureunna geus jelas zaman baheula. Komo zaman SBE. Geus lain getih jeung nanah deui bareunna entah mah kekedohna tah geus. Ku urang kitu. Urang seserian deui nginum racun. Seserian mentak tidak khusyuk ge salat hese jasa Masya Allah. Nah ieu urang ningali sejarah-sejarah lalampahan ahli-ahli Allah minimal atuh urang muringkak bulu heulanan kadanan urang ku apik cara kos kitu mah muringkak bulu we heula atuh teu muringkak bulu nu luhur nu handap sugan muringkak we di nu dihandap lain muringkak deui nu dihandap mah entud-entudan mah ada rese jas. Keur carita orang ahli-ahli Allah subhanahu wa ta'ala. Tadi kiai-kiai anu maot teh, kiai-kiai anu boga silsilah dicokot ku Gusti Allah, tesepuh. Ya. Terus gantina dimeranggen bae kuari geus gantina aya mah ayangan barang ditempo ka ditu atuh kos kitu kaayaana. Zaman tan DPR pusat panu neruskeun ayeuna teh. Di deuleuna geus saliwatna ge atuh biasa-biasa bae. Jawa Tengah Semarang aya ge biasa bae. Di Jawa Timur biasa bae. Tinggal aya hiji deui Habib Lutfi ge geus batur cak jana.
geus batur cak jana kamari ieu mah boga batur teh 5 hiji Gus Dur, kadua Ki Fawaid, katilu Badim Kendal, nomor kaopatna sekumpul Kalimantan 5 jeung nyana sekumpul maot rame ribuan ku ari nuzarahna dibangun miliaran kaumna setidaknya kalau di Kalimantan mun nyana ngaji kabeh TV Farum saluranana kabeh saprovinsi Kalimantan ngaji kabeh nyana mah teu hayangan dikondisikeun we kos kitu. Kemudian atuh Ki Fawaid maot, kemudian Gus Dur geus maot, aya Mbah Ndim hiji deui ge artu biasa artinya masih nyambungan kulantaran nyana aya kegiatan kadang di NU kadang nyambung menyambung teu cara nu kamari nyambung kene tinggal hiji deui mentak hesek sedengkeun bebah-beblut pina geus kolot deuk kasaha kos kitu mah pan teu bisa dikondisikeun kumaha ilham ketua thariqah mah hese teu bisa dipilih demokrasi teu bisa tah ieu nyana geus bingungeun ku ari nempo sa Indonesia nyana nyahungan sa Indonesia Jawa Timur Jawa Tengah Jawa Barat Lampung Kalimantan Aceh Padang terus nenangan sakadar cerik ngurucut cai mata teu kumaha dina harti ieu geus kabawa kabeh ku ombak erosi. Eueuh kiai anu teu boga HP, eueuh kiai anu teu boga TV. Aya cenah di Cisoka teu boga TV, bener. Tapi nyana sok nilu ka tetangga. Atuh sama keneh-keneh ge mending boga atuh. Ngariweukeun batur tah. Ya Allah, ya Rabb. Masya Allah. Aya nu cicing bae teu ka mana. Emang cicing ge teu kapake nya. Nu mantak RT tilok datang sapira nyana atulah. Ya cicing teu kapake. Mun kapake mah ancul-anculan sarua jeung batur. Oh ya Allah, nu mantak iza tajal jalal alim tajal jalal alam, di mana ancul-anculan kiai alam bakal leuwih riweuh ancul-anculan. Tergantung alimna kiai na teu tarariis urang silaturahmi ka kiai kadenya amanat ya dideuleu ku urang dukung nomor sekian si ade salah atuh murid mah daek bae orang nyana mah geus diwawalan pan eta teu sejuk sakedeung deui partai beres pilkada moal kobol deui partai kiai geus baruga pilihan kabeh nu PKB Petilu Golkar ieu kiai blon ya bangsa ke Demokrat lain hayu ngararaji bae lempeng ke ulah loba pas ini akibatna pas ini ayo kiai anu kamari puasa Rebo kebelah dia nu puasa Salasa kebelah dia ulang hiji naona ngeblon-blon awak lain hayu dulur lah atuh nu geus manggeus bae urang ngahiji bae besi ka bawa pae geus urang benerna mah jacek Allah kabeh pada boga kayakinan jeung boga aturan tiiskan ka masyarakat. Waalaikumsalam. Siap puasa Salasanya di dia mah belah dia ulah mungkuna lah bagus beres silaturahim mah ka dijadi deui lah cek cenah ieu bodok teu ka dieu kitu masalah giliran berda kebal di suratan dulu jadi bos sini dong jangan saya makan puasanya Selasa nggak apa-apa bos mah kecuali yang bukan bos kiai oplo teman bos itu tiiskeun diri engke ka bawa tiis umat meureun nu mantak teu nurut ka nyana ge urangna meureunana encan layak diturutan geus jauh ku berarti Quran hadis isulah aya hawa nafsu sia teu nuturkeun pamarentah awas ya jeung masyarakat ge meureunana naik tuturkeun mah nya ge nuturkeun teu kudu hese-hese geus sabodo sia teh geus ku aing deui bejaan teu mah sabodonya aing teu tanggung jawab geus masing-masing bae geus beres ieu mah teu geus anu kamari Salasa ulang ngaji ka aing tungtungna mah nu ngaji we di nyana
teu tarariis masyaallah kurang teu hawa nafsu kadangan ku ngomong kieu bala nuturkeun aing nuturkeun batur bala aing mah sapira aing ilmu naga leutik sabodo tama keur akur bae jeung aing ngatam deuk keur henteu naon teu ngeunaheun pan ieu mah sia teh nuturkeun aing pan kiai sagedeung aing jadi abuya sia si teh nyebut abuya ka aing kiai pan aing anu nanya ke mana Mang Haji bae kok sia kiai atuh kira ngomong kiai sia ka aing teu kadeuleu udeng-udeng aing sorban aing teu kadeuleu kiai ka mana tara ada deres aing sebut kiai gitu mah aing ditanya tarariis isuk mah mama atuh kiai mama nukan ka mana hartina ieu batin urang kula mah ngomong kos kitu ge kok kitu urang lempengkeun hayu lalaunan insyaallah iya ngaji orangnya di negara orang jelas-jelasan geus teu kapake teu dikondisikeun lantaran negara urang hukumna hukum Walanda demokrasi HAM hak asasi manusia buatan manusia tahun nu kamari mah kitu tahun nu kieu kamari mah kieu hukum teh teu paten tapi hukum Allah mah paten nu langit bumi Allah nu nurunkeun hukum Allah nu utar atur Allah urang bakal balik ka Allah ke dipertanyakeun urang tanggung jawab di hareupeun Allah lamun inget kadinya sararieun sabaraha gubernur geus maot ditanya nyana ku bupati sabaraha ku Allah sabaraha bupati nu geus koit bakal ditanya nyana ku Allah sabaraha presiden di Indonesia anu geus maot ditanya ku Gusti Allah kitu kene kiai ulan ngulinkeun hukumna ditanya ku Gusti Allah eta ketika urang ditanya di hareupeun Allah emangna Allah bisa dibohongan ku urang kula ngahukuman kitu Gusti bener sia karena Allah bohong sia karena Allah Gusti bohong sia ya saeutik lah karena itu neraka emang Allah bisa dibohongan Allah mah maha uninga tuh sararieun bandurang ya Allah Izaid kuaringan yayaki Umar make panah kebenaran panahna teh seseketna aya dua cagak panah teh aya nu hiji seseketna disebut sinan ruruhit aya nu dua kitu tah jadi lamun nancep teh dua Zain nganiayaki Umar make panah ditancapkeun ruruhitna ternyata ruruhitna teh horeng aya dua nancap ka jero beuteung nu jadi masalah kuari ieu kan kudu didiatan bales pembalasan anu lantaran dua hiji apa dua takos kitu tak kan lamun belati mah cep hiji golok cep hiji panah anu hiji lencos cep hiji kuari mah dua tak ieu hitung mah hiji apa dua munrurihitna aya dua fasintani hitung dua Masya Allah dua asalnya apa ya mengalana ya balik bae ngaji ditajong doang poho nu kamari mun ditanyaan ya tuh selepeng mah bleng so lah kiai teh teu kapake ieu cenah geus atuh kumaha sia bae cenah urang gaji bab diat ti awal teh ka ieu ya nyaho bae namun ditanyaan saurang-urang namun nu bisa balik nu teu bisa teu balik atuh loba nu teu bisa aing mere dahar ka nu teu bisa loba kudu mencitan ku bawa malulu atuh aing teu lulus ieu murid dah aja nu bisa ge ngaku teu bisa bae aing cenah ngeunah dahar di dieu rugi nu bisa bae cenah balik sorangan
asalnya obat orang nyawakeun kena menanggan jarak. Masya Allah sanajan teu dilaksanakan. Wala yaskutu arsul tegugur emboh bayaran biltihami mudihatin kurapatna tatu mudihazaidna niayaki Umar ngabacok sirah datang katingali kakatingali tulang datu mudihah ngaranna na eta teh gapan wajib kudu bayar diat. Nah kuari geus dikadokterkeun rapat cageul ku rapetna tatu mudihah ki Umar hasil ka medis dipanasilinan dikaput dan lain sebagainya. Bari mau nunjuk ka panasilin. Kalau semua merentak obat panasilin. Manjur jasa padahal eta panasilin. Masya Allah, panasilin mah manjur lain lalagaan. Sebab kula keur leutik eta obatna panasilin. Jeung mantri teh make sepeda dames di tukang aya tas gede, so lumpat. Asal aya budak bae kieu. Eureun. Nya nama siap wah boroknya geus teu dititah deui ya panasilinan ku aing sia berangkat kapangi deui jeung jelema wah sia korengnya ya panasilin ya di aing totolan tah paparan dieu berangkat teangan coba mantri dokter nu kos kitu ku hari zaman kula masih aya kebe tau kos kitu nu karena Allah masyaallah bener-bener sama mantri dokter lillahi ta'ala komo digerokeun wah geus bungaheun jasa sakilang teu digerokeun ge liwat emangnya ditugaskeun ku Gusti Allah cak dirinyana aing mah boga ilmu kedokteran geus boro-boro dititah nu teu dititah ge emang aya di aing obatna geus kuari mah sakitu geus aya ge obatna dimahalkeun aduh datang ka ngek-ngek ya ini resepnya ya ntar 5 hari kesini lagi ya datang deh gimana ada perubahan ya nih dikurangi obatnya yang ini diganti 5 hari ntar kesini lagi ya 5 hari ada oh iya udah bagus ntar 5 hari kesini ira datang kami sana untuk kiai ya dokter teh dari ini obat kalau beli di mana di yang lain mah mahal saya mah dimurahin ya saya mah nggak ngambil untung gede-gede asal ada ongkos saja kalau udah sembuh udah nggak usah kesini lagi ya udah. Kalau obatnya masih ada kasihkan sama yang lain udah ya udah sama penyakitnya sama obatnya kasih sama yang lain kalau ada ayam sama penyakitnya sama ente kasih ayam juga udah beres lah ya Allah ya Rabb ya bante suka segitulah nah pas kiai aya ilmu di nyana aja meta tuh kudu diondang ngomong teu diondang teu eta kiai blon ilmu aya di nyana satungtung aya kesempatan jeung hayangeun atuh ngomong yana carita hukum tak carita jadi ondang tuh ngomong kape jadi eta lamun jangkrik kudu dikilik mun teu dikilik berarti lo ngingkringan dikilik dikilik dibere jukut ngingkringan pancang jadi bere jukut aya ngingkringan kana pingka ya kiai kuari kiai pingka ya kudu dikilik wae masyaallah aduh tetep tatuki Umar geus rapet geus cager Ki Zaid can memberikan diat terhadap Ki Umar ku geus cager teh teu gugur tetep bae wajib bayar khamsatu ab'irati 5 onta
wajai patin jeung tatu jaifan di luarin sirah andai kata dibacok dina pelebah cangkeng kebeneran Ki Umar kuari langsung ke dokter dikaput sanggeus tadi kaput kuari geus rapet deui nah eta Ki Umar boga gawe tetep wajib mayar bae sanajan geus cager wajib kudu ngondisikeun diatna beres nyaritakeun urusan tuta tatu nu eta Ki Musonib kuari rek nyaritakeun bagian kedua mengenai tentang anggota badan anu hiji-hijian nu bakal dibahas ku Ki Musonib di dieu aya 16 rupa hiji urusan ceuli dua mata kan tambah hijian nomor katilu jafnun talakop mata ieu ngaranna naon teh ngaranna naon ngaranna urang mah talakop mata ieu naon ngaranna kelopak mah ieuna tah ieu aing mah nanya ge itu urang boga teh nyawa ngaran deui tah talakop ieu kelopak mah ieu tah ieu naon tah ieu alis ieu tah kapok mata tutup mata kap Masya Allah karim penyahuran bah mergaopat anfun irung sumur kalimat syafah biwir hijian kata mun dirusak maksudnya kata kumasang sih nain hijian-hijian gitu ngeus dibahas ulama Masya Allah karim ketika genep lisan letah kumaha mengarusak letah ketujuh sinun untu kumaha mun ngarusak untu nampili ngerungkan untu mau budak sakumaha batu kali rungkan untu atuh kieu cenah ulah rungkan coplok atau umplak bae untu kurang hebat rungkan serem kadang aduh Masya Allah udah karungkan gitu untuk nomor kagenep nomor ke-7 untuk nomor ke-8 layun janggot nomor ke-9 yadun leungeun ke-10 rijlun suku ke-11 al-maktun pentil susu nomor ke-12 zakarun zakar nu ngagantung nomor ke-13 unsayan endogna nu dua cek urang Jawa mah peli cek urang Cikupa mah peler itu dijelaskan kumaha dijelaskan kadang ku awewe garila cek awewe aing sanu tangga aja sih kaya aing ngadek ngebahas peler ja halo itu wae gaji geus komplit mun urang ngaji fikih kos kieu raya kabeh aduh aliani birit dua kula bakabari ayang serina aya sedihna aya aya wewe datang nini digende buriang gitu kula kasurupan bari bakari atuh teh cenah lain kasurupan kieu ieu geus kolot nini muriang sakaratna hese kamari geus seminggu ka tukang geus sakarat kuari rada sehat deui hayang dibawa ka dieu aslina di mana ieu Karawang wah lain deui di Karawang kari umur sabaraha saya 70 leuwih cenah kieu kolot
geus keur sakarat kamari minggu kamari sakarat ku hari rada eta nagade digendeng ku anakna yang ditaluturkeun ku dulur-dulurna hayang ka dieu bae cenah kiai aya naon emang ni abdi cenah kiai mumpung misalkan ngomong tulungan meureun abdi hese sakarat teh geus 2 rintakan sakarat teh geus 2 rintakan hese keluar meureun abdi masang susuk baheula keur ngora kiai oh naon nu dipasang inten jeung emas di mana di dieu cenah kiai tah di dieu tah mulai ya ambo di dia sekajawa diukur lagi kurang ada yang seri nih di mana nih di dia dasar Karawang sialnya sudah masya Allah pohara kula ditanya ke ngora emang jadi naon ini ya gitulah pernah jadi ronggeng tah ayo ka dieu kawin jeung urang dieu juga maut salakina geus cicing di dieu anak baranakan ieu bari kula sadar cenah ieu cek anak-anak kula bawa emak masang susuk dibawa tuh kula bentuk bisa ngaluar-ngaluarkeun kos kitu teh teu bisa geus bare cai we kena balik bae teh mah geus teh lamun deuk masang susuk cek kula ulah saeutik-saeutik dia setengah kilo maksudnya apa di keluarga orang bisa dijual segede kilo tiga aduh Masya Allah ayo cerita hese memang yang sakarat memakai susuk banges lain hiji lain dua ya mah aki-aki tahun kamarieu kolot nunggu sakarat kamarieu loba jasa nu lapor hese sakarat bener marake susuk guys tah kuari ulah sok wani-wani make susuknya perang encan urang atuh ayeuna deuk berontak-berontak ja urang atuh encan wayah jeung naon nu dipake berontak atuh kuari teu bisa jalan kuari mah urang nuturkeun bae lah aturan-aturanan kayak aya komando ketika berontak ketika aya komando orang taliti arahna ka mana ka arah komo lamun memang benar-benar kafir nyerang ka urang geus sama ulah diantepkeun siap sing-singkan lengan tangan kita maraju nu bengek heula kagok bengek sia mending paeh ditu sia daripada paeh sambarangan gitu masih syahid nu gagah mah kiai nu kelumpat lah kan itu kiai ondo nah mana nih ke-16 Safran 2 biwir nomor ke-16 15 Safran nomor Safran itu biwir handap maksudnya biwir handap lalaki mah teu boga eta mun dirusak eta sabelah kubahna kemudian 16 jildun ieu nu bakal dibahas ku urang satuan-satuan-satuanana geus anggeus yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam di selesai urang tinggal macaan kitab hasil uraian Kangjeng Nabi anu diijmakeun ku para ulama terus kabelah diana difatwa-fatwakeun ku ulama tinggal dibacaan geus teu kudu urang kurang karang deui hararesa geus tinggal macaan kitab bae yuh kitab nu mana dibaca moal datang kata akur pasti akur mereka hiji ku ari deuk dicaritakeun tentang rusak celi gede fungsina celi
hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira inna hadainahu sabila imma syakira wa imma kafura na ye ceuli nya innu minana kaulang adamalna khalaqnakum kaulang adamal ka manusanya amsajin nabtali tina cai mani anu dihijikeun cai mani awewe ovum ngaranna jeung cai mani lalaki sperma dihijikeun borosot jadi urang kuari urang teh cai mani antek cai mani mah teu najis lamun cai mani najis atuh urang teu beunang ditoel suci cai mani mah suci gaya di inu mau ulah abong-abong suci ya yang cuma yang nyawa diuyuk ya amsyajin nabtalihi bakal dicoba ku kaula cak Gusti Allah satina hirupna rendah henteu tawadun henteu ngaku henteu aing pangeran sageus ngaku sia kumaha pengakuan sia ayo dicoba ku aing sia dicoba ku hirup dicoba ku sehat dicoba ku gering dicoba ku sugi dicoba ku susah nah aing nyoba teh faja'alnahu sami'an basira aing mere ceuli supaya bisa ngadenge engke sia ngadenge aturan-aturan wejangan-wejangan ti Kangjeng Rasul nu kazamanan jeung Kangjeng Rasul teu kazamanan jeung Kangjeng Rasul jeung para sahabat teu kazamanan para sahabat tabiin teu kazamanan para tabiin asbat tabiin teu kazamanan asbat tabiin para wali-wali di urang wali sangat teu kazamanan para wali sangat kamari zaman Syekh Nawawi teka zamanan Syekh Nawawi kuari zaman gitu Zainuddin MZ Zainuddin MZ dan geus miheulaan ka urang kuari zaman Kiai Mansur Yusuf Mansur Kiai Yusuf Mansur lagi cenah deuk ditahan zaman Kiai Fudoli kurang dibere tak cili jangan ngadenge wejangan sebab lamun teu ngadenge engke Gusti pan abdi disiksa pasti teu ngadenge emang aturan-aturan abdi pan teu bere ceuli ku Gusti teu bere ngadenge dek mah hoti mana oh sieu teu ngadenge nya henteu surga atuh nu torek mah ka surga langsung nu torek mah geus langsung ka surga. Masya Allah sebab gak tuh bisa ngadenge dek nyaho ngadenge ku aja torek nginah henteu nu torek beres cak aki-aki hadena aing torek siapa torek ke kamari mah ngadenge wari mah torek ke torek dengkok tama ah teu bisa tama tuh torek geus dicabut ja kamari mah ngadenge nah ieu ceuli berarti fungsina pohara teu menang diganggu ye ceuli ih ceuli lamun eueuh ieuan teh mun eueuh daun ceulian urang mah bisa ngadenge nu mantak tina daun ceuli teh beda-beda jelema aya nu daun ceuli nu gede dina ilmu hikmat mah ieu kos kitu teh aya nu daun ceuli na rancung ka dinya arahna aya nu daun ceuli na teleutik kitu arahna aya nu daun ceuli na kos kieu ka dieu kitu teh saliwang tah kos kitu mah aya nu daun ceuli na ka dieu kitu saliwang teh artina mah kurang mireungeut teh artina kurang perhatian asup ti dieu kaluar ti dieu asup ti dieu kaluar ka dieu wah ieu ceuli aya anu ka dieu nu gede kieu teh ceuli teh macem-macem ceuli mun teh kolot baheula mah budak bagus ceulina ieu hebat ge ceuli perhatian kanyawan tina ceuli wae ge ku kolot baheula mah kanyawan aduh ieu budak bagus ceuli kurang gede ceuli urang mah kuari zaman modern kurang memperhatikan ceuli goe ka zaman bapak kolot gula mah almarhum Abah Agrat di Doyong yahuan biasanya dah ceulina bagus budak masyaallah kula sok ngadegetan hajunanya bah ceuli kumaha teh barahan ceuli kos kitu tah bisa kanyawan gitu ceuli tah ceulina kos kitu barahan ditengahkeun bener
jadi celina kurang bagus kunaon emang saliwang bener mantap gula narjanya aku celi-celi mun mamang kakula didelekeun ku kula celina pernah belajar di bapak kolot baheula ya datang ke pernah aya hiji lalaki bisa ngaji hiji lalaki bisa ngaji artinya dijodohkeun jeung anak abah almarhum dia abah ka dieu dideuleu geus keom bae geus teu kebel kajar mun bisa mah ulah cenah tuh kolot baheula kos kitu kunaon emang kurang bagus celina kurang nyaksian eta bener geus can paham akhirnya terjadi tajeng jelema eta pinter anak kiai pinter junanya almarhum teh emang kunaon teh celina gitu eta teh pelit jadi lamun pelit di keluarga teh anggeuna loba masalah lamun pelit maka jeung kumaha diperhatikeun teh bener dikuliah nyaho ka dicelin pelit ku ari ge pernah belajar aduh lah cenah teu kudu di kiai sama di Paririmbon ge aya ye tuh ngaji di Paririmbon oh guruan oh ya mentak aya ciri ceuli da ye wal madhabu wa nabilunaini diatan lahu kumatan nurutkeun cek mazhab sanyana eta dina ngarusak dua ceuli teh wajib bayar diat ceuli digodot muki Umar ku Ki Zaid siat cempring sakumaha ceuli embe nu hiji deui spring tete ceuli Ki Umar digodot dua ku Ki Zaid ieu kena diat mahal diatna lain sembarangan ceuli mah nurutkeun cek Kangjeng Nabi ceuli mah ieu sabelah 250 ya Allah membantat fil udhul khamsuna minal ibil ngarusak ceuli 50 onta hiji onta 20 juta 2 kali 5 berarti 10 berarti harga berapa 100 juta nah teu boga duit mending ngangsongkeun ceuli sia rusak ceuli aing ya enjang lebaran teu boga duit ai ceuli ya Allah lain sekadar tatarog lahu hukumah sekadar dipentak kitu jang naon ngaranna kitu ka medis lain tapi 50 onta Allah karim wa badul bikisti lamun saparo anu dirusakna berarti kudu mayar saparo sarua bae nu dirusakna sabelah 25 atau anu dirusakna teh ieu mah diiris tetengan saparo ti dieu ka luhurna henteu kahandap ka dieu 15 tinggal kitu bae teh mangitungna diukur ku urang ceuli ieu 25 saparo 15 lamun setengah berarti setengah nanti 16 sabaraha jong tinggal dihitung ke mana beratna gedena nah geus araradil ceuli masyaallah kumaha lamun lain dauna nu dirusak teh tapi fungsi ceuli ngadenge waris Zaid Ki Umar ribut dijotos ku Ki Zaid makanya jotosan besi besi mah terkenalna dua hiji jotos kadua sepak besi Jakarta waduh permainan Jakarta teh besi mantap di film-filmkeun kanyahoan ku ahli jurus masalah budak tah ngeruntuhkeun atas nama Jakarta kuda-kuda na salah besi mah lain kos kitu nyahoan mantap pernah diralat ya hiji film anu jadi dideuleu ku ahli besi Jakarta
anu di bintang film mah ku Pengki Suwito saya tak Pengki Suwito salah diralat kembali salah besi Jakarta lain kos itu diralat kembali rapihan karena jadi temenan sembarangan jotosanana kuda-kudana sepakaman wah ya Ki Zaid mah jago cengkareng aslinya nggak tahu kamu jotos torek ternyata gendangan anak pecah KTHT periksa aku THT wah ini sudah tidak bisa diperbaiki sebab ini mah gendangannya pecah terus dikorek diperbaiki dia supaya ulah ya baik itu infeksi terus ternyata bener torek sama sekali itu takumata daun mah aman-aman tapi fungsi celina jadi torek kuari tetap walau ayat bahasa lamun ngetepungsikeun Ki Zaid kana dua celi padiaton hidat diat bae tetep padiaton diat bae wapi kaulin cek dina kaul mah tama hukumah bae teman nu kos kitu mah sakadar ganti rugi teu bisa tetep diat diper-ikhtilafkeun pacekcok kumaha memutuskan anu teu fungsi walau koto aya bisa taen bagum emang tatadina ge geus torek ieu mah Ki Zaid teh ya gelut jeung Ki Umar emang Ki Umar na ge geus torek kebanyakan mah torek kanyawan torekna nu heuai kunyana dijawab pajar nanya buku jelema heuai oh teh di itu sial lain heuai teh di itu bari torek aduh torek kok gitu ngomong hayang nyana bae jeung teu bisa lalauna nu torek mah abe pajar ulah torek maksudna na ku batu ieu sorangan mah ngocoprak bae waduh urang geus hesek geus teu ngajalur nu torek mah teu nyambung hayang nyana bae emang geus torek bari ku Ki Zaid dirusak daunna berarti ieu ja torekna mah geus torek tak kumaha walau koto aya bisa taen mun Ki Zaid megatkeun dua celi nu geus teu fungsi pahukumatun tapi wapi kaulin tetep diatun urusan celi geus beres tinggal urang nyaritakeun urusan mata wa fi ainin wallahu a'lam bissawab kata Rasulullah Kangjeng Rasul nyuratan melalui Muad bin Jabal sahadatil Yaman jeung penggede-penggede di negeri Yaman bahwa hati-hatilah dengan seorang manusia yang mengaku nabi yang bernama Aswad al-Ansi dari keturunan Banu Mudlij. Apabila ada kesempatan segera hancurkan, basmi, langsung nyeun kekuatan. Setelah nyeun kekuatan diserang, begitu diserang dibunuhlah dengan melalui seorang manusia nu gagah ngaranna Fairuz Ad-Daili. Setelah dibunuh dibakar imahna, dibeleuh imahna, dihancurkan. Nyana segera ke Madinah, laporan ka Kangjeng Nabi. Kangjeng Nabi ngadua alhamdulillahirabbil alamin. Bunga anu luar biasa aya jelema nu wani luar biasa ngaranna Fairuz Ad-Daili. Hancur hiji. Nomor kedua di Banu Hanifah ieu nu geus terkenal luar biasa Musailamah al-Kadzab tanabba'a. Musailamah al-Kadzab ngaku nabi deui nya bahkan ngaku jadi rasul. Nyuratan Musailamatul Kadzab teh ka Kangjeng Nabi nyuratan dina surat kieu min Musailamah al-Kadzab min Musailamah Rasulillah min Musailamah Rasulillah nyana ngomong kos kitu sorangan min Musailamah Rasulillah ila Muhammadin Rasulillah. Jadi nyana ngaku ka Kangjeng Nabi pernah iman ieu ka Kangjeng Nabi ngan kuarina lantaran boga kamonesan sebab Musailamah al-Kadzab ya lamun nyekel pasir tak dicekel dibuka jadi emas, nyekel daun cekel ku nyana tak jadi duit. Kemudian jelema asal aya naon-naon ditebak ku nyana made jero hatena anu sujud di hareupeunna. Lamun aya jelema sujud ka Gusti abdi mah ieu teh hayang merubah hirup kunaon emang usaha abdi geus anu waduh
ieu teh usaha kula mah majes coba tolong tuduhkeun. Maneh kuduna usaha anu moal kebel deui sugih dilaksanakeun bener. Aya nu muriang dibawa ka dinya teh ieu kunaon ieu geus muriang 3 tahun cenah ngajoprak bae ki dinya ngising dinya. Kadia kan diusap ditiup cageun. Deuk kumaha teu percayana atuh nu batak jelema percaya ke ka Musailamah teh bogaan kamonesan. Ai jelema kos urang mah atuh ngaku nabi boro-boro ngaku nabi ngaku kiai ge anu menurut. Ditanya rukun wudu ke heula, ditanya rukun salat ke heula, ditanya ngridit halal, atuh lain kiai tah mah kuyai. Tah, atuh boro-boro ngaku nabi, ngaku kiai ge can aya nu percaya. Ngomong ngaku wali, ieu mah ngaku nabi, nu mantak dipercaya Musailamah al-Kadzab, seorang dukun nya teh boga kaistimewaan sihir. Matak jelema rek kabeh percaya Musailamah Rasulillah. Musailamah Rasulillah kanu leutik dedeh kanu gede ngahormat. Mun aya kesulitan dipecahkeun ku manehanana, mun aya naon-naon diusapan ku manehanana. Jelema teh asa diangkat, asa dijunjung. Nu mantak dedeh pisan diakulah Musailamah adalah sebagai Rasulillah. Eta teh kalangan masyarakat kabeh ngarasulkeun ka Musailamah. Setelah Musailamah ngaku diangkat jadi rasul, dirina ngangkut diangkat jadi rasul Allah, eta teh boga kaistimewaan sihirnya mantak nulis nyuratan ka Kangjeng Nabi. Suratna kieu min Musailamah Rasulillah ila Muhammadin Rasulillah amma ba'du fa innal arda nisfuha li wa nisfuha laka. Di surat-suratnya kos kitu tah artina surat ini dari Musailamah utusan Allah kepada Muhammad sebagai utusan Allah pula. Ba'du sesungguhnya tanah ini adalah sebahagian untuk kekuasaan saya dan sebahagian untuk kekuasaan kamu wahai Muhammad. Wassalam Musailamah Rasulillah. Coba eta surat murikak bulu orang ngadenge surat kos kitu. Tapi dijawab ku Kangjeng Nabi fa'ajabahur rasul surat Fakataba ilahi Rasulullah min Muhammadin Rasulillah. Kangjeng Nabi langsung nulis min Muhammadin Rasulillah ila Musailamah al-Kadzab amma ba'du fa innal arda lillahi yurithuha may yasha'u min ibadihi wal 'aqibatu lil muttaqin. Surat Kangjeng Nabi leuwih indah dari Muhammad utusan Allah yang asli kepada Musailamah yang pembohong kelas kakap, bahkan akina kakap ieu mah. Amma ba'du fa innal arda lillah, sesungguhnya bumi ini adalah bukan milik siapa-siapa, hanya milik Allah semata-mata. Yurithuha may yasha, Allah telah mewariskan bumi kepada orang yang dikehendaki oleh beliau, oleh Allah, min ibadihi, dari hamba-hamba Allah. Wal akibatu lil muttaqin, akibat yang bagus untuk orang-orang yang takwa, yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wassalam min Muhammadin Rasulillah. Eta surat ciri surat menyurat pohara luar biasa. Orang malain kan surat orang malain, berlayang tak bersayap, berjalan tak berkaki. Jurig tak majakos gitu mah. Datanglah sepucuk surat ini ke pangkuan Musarwiti. Di keheningan malam yang sunyi ku dengar suara cecak yang aing balik di kangora ya. Wassalam Dedi Pasar Kemis. Make tanda panah slot. Dibaca eta orang menyuratan teh kos kitu balik. Tuh batur bas surat teh lain lalagaan. Luar biasa. Baca ku Kang nah dua teh jelema nu ngaku nabi. Dukun nomor katilu ngaku nabi adalah Banu Asad. Ieu adalah kaum Talhah bin Khuwailid tanabba'a. Banu Asad seorang manusia dari golongan Banu Asad ngaku nabi sarua bae. Mementak ku Kangjeng Rasul dikiriman Khalid bin Walid. Khalid perangan eta jelema bunuh bila perlu, lain bila perlu bunuh cek Kangjeng Nabi. Segera Khalid bin Walid seorang sahabat anu gagah perkasa naik kuda dar berangkat ka ditu bersama-sama dengan penggawa-penggawana langsung perang merangan kaum Asad. Badhazama ba'dal qital, kemudian langsung dibunuh. Nyana Masya Allah. Cek sakawal mah lari. Setelah lari sampai ke Syam, di Syam
benang kuki Holid sanggesa benangnya menta ampun sanggesa menta ampun kula mentah dihampura bejakeun ka Kangjeng Rasulullah kula mendesakan-desakan ti masyarakat kula bahwa kula teh titah jadi Rasulullah nu mata kitu kunaon lantaran kula boga ilmu sihir detik ieu menit ieu saah ieu sihir kula deuk dipiceur tetep kula ndek iman ka Allah jeung ka Rasulullah salam kula ka Kangjeng Rasul bejakeun kitu amankeun kula ti harita nyana Islam nu luar biasa asup Islam deui kemudian Islamna bagus dan mimpin Islam anu luar biasa tilu di zaman Kangjeng Nabi nu ngaku nabi teh tak bae zaman urang tahun 2010 musodek masyaallah Gusti Allah doaku di Bandung Yasmin isin ngadengin naga Yasmin jadi nabi Yasmin teh Yasin teh turun ayatnya ka kula tadi namdek Yasmin eta kula jelema ondo tapi eta modelna aya bae pengikutna model meureun nu mantak aya pengikutna pasti aya kamonesanana setelah kula ngobrol di Garut boga kaistimewaan naon eta sarua tadi boga sihir batu dicekel jadi emas batu dicekel jadi perak ketika manehna ditewak cek teu aya jauh aya di ditu endeu kumaha atuh ta eta sihir teh bisa kos kitu kitulah mayyar taddaminkum andiri ulah kaget Muhammad di zaman anjeun ilu manusia ngaku nabi etalah sejarah anu luar biasa dibaca ku orang Amerika dibaca ku orang Inggris dibaca ku orang Belanda dibaca ku orang Amerika Eropa Australia dan lain sebagainya Kangjeng Nabi anu mutlak kebenaranana aya bae tandingan-tandinganana mata kula kaget di urang ge sarua bae aya bae negara nu lempeng tandinganana aya deui manusia organisasi aya deui organisasi tandinganana aya deui anu hebat aya deui nu tandingan selalu kitu bae salila dunia aya keneh encan kiamat selalu kitu bae contohna aya hiji santri lugu ngaji bisa di pondokna lila lempeng niatna balik ka imah kawin nyeun bae pondok teu loba codekah janyana mangan saukur ti imah ka pondok ka masjid ti imah ka pondok ka masjid bari ngaji jeung santri col bae aya nu hasud mulai ulah kaget emang ditandingan ku Gusti Allah jang naon eta jang neuleuh kuat apa henteu sih kuat apa henteu berbagai macam tandingan anak di level masing-masing di sekupna masing-masing mata ulah kaget Kangjeng Nabi bae aya nu nandingi para wali bae aya nu nandingi para ulama salafus shalihin aya komo zaman mujtahid bata urusan zahir nu nandingan loba jasa komo zaman kuari zaman acak-acakan zaman teu jelas mana sih nu bener mana nu teu bener kabeh ngaku bener zaman teh jelas tapi tetep baik Allah mere nurani di jero nurani mual bisa dibohongan cak hate sorangan kene mun aya kiai ceramah saudara-saudara bahwa minuman itu adalah halal caknya kiai-kiai yang mengharamkan minuman itu keliru yang jelas adalah bir itu haram nu ngadengekeun nu tukang mabok goblok budak goblok bir cekna halal haram bego padahal nya lagi osok panjangnya lagi osok kan nu osok bagian nurani nama tetep baik nurani nama ngaharamkeun saudara-saudara kiai mengatakan bahwa zina itu haram keliru itu kiai yang jelas zina itu karena enak nggak apa-apa kan gitu pokoknya yang penting sama-sama suka kita suka dia suka nggak ada masalah tuh yang begitu mah ya lihat di sana di mana di Uni Soviet sama suka sama rata sama senang nggak apa-apa itulah agama yang bener. Kalau ada larangan-larangan begini, nah ini namanya nggak adil. Ayat anu ceramah gitu, kadang kudu osok zina, kiai bloon, kiai bloon. Ada osok zina kiai ngebloon kan, kos kuari be, ayah kiai anu ngahalalkan kredit di bloon kan. Padahal nyanan aja mobilnya dua nang ngridit kabeh. Atuh geus kieu kitu bae nurani mah teu bisa dibohongan. Nurani teu bisa dibohongan. Ketika aya jelema keheul ka kiai, hate leutikna mah henteu nu sabenerna. Asal bisa bae kiai na kajeun aing mah dipake ka keheul ge. Setahun 2 tahun ka 3 tahunna henteu hampura. Nurani mah teu bisa dibobodoh. Nah gitulah. Nah di zaman Kangjeng Nabi, di zaman Kangjeng Nabi aya 3 nu nyata ngaku nabi. Setelah Kangjeng Nabi pupus dipundut ku Gusti Allah 7 manusia deui ieu adalah di zaman Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu hiji fazarah kaum Uyainah
dua Gotofan kaum Qurrah bin Salamah murtad, tilu Banu Sulaim kaum Fajaah bin Abdul Yalil, tilu opat Banu Yarbu, lima Banu Tamim, genep kandah tujuh Banu Bakar bin Wa'il. Ia adalah murtad pemurtad. Madak geus dijelaskeun ku Kangjeng Nabi. Waktu Kangjeng Nabi aya keneh gaibna di gaib berita gaib geus dijelaskeun ku Kangjeng Nabi. Cak Gusti Allah sampaikan ku malaikat Jibril ka Kangjeng Nabi. Kangjeng Nabi nyampaikeun ka para sahabat. Kuari urang ngadenge teu bareng jeung Kangjeng Nabi ngan urang ngadenge sejarah waktu datang ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cek Kangjeng Nabi, ya ayyuhalladzina amanu, wahai jelema nu ariman, may yartadda minkum sahajalma nu murtad di golongan maneh kabeh andini ti agamana, yakni babalik kuari ka kufur deui, babalik ka Yahudi deui, babalik ka Nasrani deui. Kaeta teh apa saupayatillahu, Allah bakal ngadatangkeun gaganti eta jelema nu murtad bi qaumi yuhibbuhum wa yuhibbuna, ku golongan kaum anu resepen Gusti Allah ka eta kaum wa yuhibbuna, jeung resepen eta kaum ka Gusti Allah. Pohara pisan ieu. Allah bakal ngadatangkeun serombongan kaum anu Allah cintaeun luar biasa terhadap eta kaum eta ge cintaeun ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Waktu Kangjeng Nabi nyaritakeun yuhibbuhum wa yuhibbuna, Kangjeng Nabi isyarah hum qaum hadza, bari ditunjuk aya jelemana hum qaum hadza, bari kitu Kangjeng Nabi. Kaum eta teh kaum hadza, kaum eta teh pas lempeng nunjuk ka Abi Musa al-Asy'ari. Ke kaum eta tah Abu Musa al-Asy'ari. Ternyata bener Abu Musa al-Asy'ari iyalah kaum anu luar biasa cintaeun ka Gusti Allah, nu Gusti Allah ge cintaeun ka rombongan-rombongan ka kaum nu dipimpin ku kitu Abi Musa al-Asy'ari. Kitulah nu caritakeun ku Imam Hakim dina kitab Sahih. Setelah diteliti kaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna, teliti ku para sahabat, ternyata anu cintaeun jasa ka Gusti Allah, Allah cintaeun jasa mah hiji Sayyidina Abu Bakar, nomor kedua Sayyidina Utsman, nomor katilu Sayyidina Umar, kedua Sayyidina Umar, katilu Sayyidina Utsman, kaopat Sayyidina Ali. Tinu opat surtil deui, pes deui. Ternyata nu paling cintaeun ka Allah, Allah cintaeun teh dua, hiji Sayyidina Abu Bakar Siddiq, nomor kedua Sayyidina Ali karramallahu wajah. Dua tah supaya asup ka yuhibbuhum wa yuhibbuna. Di antara dua teh keunggulan ternyata nu menang adalah Sayyidina Abu Bakar Siddiq hiji. Nomor kedua azillatin 'alal mu'minin, kaum eta teh sangat ramah, sangat dedeh terhadap orang-orang mukmin, kanu sahandapeun dedeh jeung nyaah, kanu susah nyana ngabantu luar biasa dikorbankeun hartana, kanu fakir kanu miskin ka yatim piatu jeung ka jelema-jelema anu lemah teh nyana azillatin 'alal mu'min, tawadu DP dedeh jeung nyaah, bea ka dedeh jeung ka nyaah teh mun ku urang dipandang teh nyana saha eta di antara nu opat nu menang Sayyidina Abu Bakar jeung Sayyidina Ali. Ternyata dinu dua teh nu menang Sayyidina Abu Bakar deui bae. Sayyidina Abu Bakar deui bae. Lantaran Sayyidina Abu Bakar mah lamun aya nu ceuri ka mana aya naon nah aya deui anu menta bodak aya deui anu menta bantuan aya deui terus teu pernah diengkekeun deui, teu pernah diengkekeun. Aya jelema datang deui ka dieu menta dibere, isuk datang deui dibere deui, isuk datang sugan ngomong sia datang deui datang teu pernah dibere bae. Ayo bae terus Sayyidina Abu Bakar. Tapi eta henteu caep-caep hartana makin dibikeun makin loba. Urang mah pan ieu sieun tah sieun eta nu ngahalangan ka urang. Lamun urang eueuh ka sieun mah moal.
kulantaran sieun eta lah jadi kenyataan dibikeunana ku urang sieun paket jadi paket ja konsepna ge ulah sieun dibikeunana hayu bae pokona mah amun urang teu sieun percaya karena kasugihan Gusti Allah mal beak-beak sarua bae buktina Sina Abu Bakar azillatin 'alal mu'minin nomor katilu a'izzatin 'alal kafirin keras terhadap orang-orang kafir teu meunang ngadenge selenting bawa di angin asal aya kafir gerak Sayyidina Abu Bakar mah geus kieu bae kekerot geus kekerot bae Sayyidina Abu Bakar mah mun aya Yahudi aya Nasrani sini gerak ngahancurkeun Islam geus kieu bae aya aing keneh urang ge dua aya asal ngadenge pabrik bae asal aya nu koprok bae sit beres main mah sit teh geus gigiling tah Sayyidina Abu Bakar mah gigiling soal teh deuk nanjeurkeun agama Allah kekerot asyiddah kekerot aizzatin alal kafirin gagah menghadapi orang-orang kafir teu aya sieun sabakatul hiber acan eueuh bae pokona mah paeh teh jadi lalap ku Sayyidina Abu Bakar mah eueuh bae sugan sieun saeutik bodenya na luhungnya na hebatnya na eueuh gimbir saeutik ketik acan aizzatin alal kafirin Sayyidina Abu Bakar dua Sayyidina Ali ge kitu ngan begitu dibandingkeun jeung Sayyidina Abu Bakar masih eleh ku Sayyidina Abu Bakar Siddiq Sayyidina Ali ge kitu sarua bae teu meunang ngadenge kafir itu tangan dibandingkeun jeung Sayyidina Abu Bakar masih keneh derajat luhuran Sayyidina Abu Bakar Siddiq tilu opat yujahiduna fi sabilillah selalu munan gitu ngaranna jihad fisabilillah ngaluhurkeun agama Allah kabeh ge perang ngan dibandingkeun keistimewaan berjuang na teh dua nu paling hebat Sayyidina Abu Bakar Siddiq jeung Sayyidina Ali dibandingkeun nu dua nu menang Sayyidina Abu Bakar deui bae yujahiduna fisabilillah dikorbankeun sagala rupa bae jang Islam Sayyidina Abu Bakar mah harta dikorbankeun jang Islam pikiran jang Islam tenaga jang Islam sekalipun nyawa jang Islam pengorbanan Sayyidina Abu Bakar mah zahiron wa batinan naon bae dikorbankeun jang harta urang kuari geus datang ka mana urang geus datang ka mana pengorbanan urang ieu jang agama urang teh pengusaha gede di lembur aya nu nyieun musala nyana usahana gede luar biasa miliaran aya nu ngabangun musala ulah gede miliaran ulah leutik biasa leutik eta menta keramik doang keramik deuk iraha berjuangna kakarak bangunan doang eta kakarak bangunan doang ai kitu mah ngadenge sinden ti Subang singa deui ka mamanakeun anak buah dikerahkeun ka awas ulah nonel acan bawa heula ka pos ka ditu memeh ku aing teu meunang aya sasagenya wah tuh pokoknya modal lah ngucur danana tah ieu jang sindena tah ieu jang nu mawana ieu jang sia tanasbosna tah jang centeng besi kurang bebeja deui ka aing urang mah berjuang dina jalan kitu mah kitu tah atawa berjuang jang kitu nyukseskeun seseorang jang nyukseskeun seseorang sekian miliar siap nu penting nanjeur ai digigireun imahna aya pondok pesantren deuk rubuh aya masjid terbengkalai aya majelis Masya Allah geus teu ngahulu ngaler teu ngahulu ngidul jadi perhatian kakarake segi perjuangan dina bangunan kakarake anu henteu katoel awak teh teu katoel ngan seukur harta doang eueuh urang mah encan pernah berjuang datang ka bebeakan can pernah encan pernah aya dongengna kieu aing dijual teh sawah nu itu jangan nyeun nasid aing mah tapi lamun kieu mah jual sawah itu benar ya aing can lurah pan loba tah nu kitu mah di Cikupa 2 aya teh belah raja hiji Cilongok mah teu kaliwat tuh bun berjuang kos kitu mah atuh loba jasa jadi dijual di mobil kijang ieu tahun 2005 jang naon sih nganggeuskeun masjid lah jangan batur pengimun ka haji bae geus kajen batur-batur kula-kula eueuh nu kitu eueuh hiji-hiji acan teu ngadenge sahuntu-huntu acan itu ngajual sawah naon anak pugu sakarola kedokteran hiji aju anu hiji lah teu ngajual sawah mah teu bisa loba
tuh jangkos gitu walau iya berjuang kakaraku harta doang cantek ku nyawa Masya Allah pikiran ge carang anu memperjuangkan melalui pikiran ge gan sautak saeutik aya waktu-waktu senggang pakai kos gitu aya waktu saeutik sekelumit pakai kos gitu senggang lama pakai dunia bae senggang lama pakai dunia bae nah aya saeutik memikirkan ke arah eta kitu kele harta wah makin ditumpuk-tumpuk jang berjuang di jalan Allah mah asana angel kene komo awak mah kadanan ku perang ngalawan Nasrani jeung Yahudi keur bade urang mah ulah deui perang teh ku nagarana diteu meunangkeun padahal mah ieu teh geus kajerit jasa rakyat mah sabenerna mah naon sebabna nu matak ngajerit makin munculna gereja-gereja berarti tanda tangan penggede-penggede berarti nyana ngaloyongkeun karena pembangunan agama Kristen Yahudi di Indonesia pek leg-leg pun geus mararawat para penggede-penggede sabodo nyana ya orang yang ngaku sebenarnya mah negara orang teh kos kitu tapi kos kitu mah ngaridoan berarti muncullah tiap-tiap perumahan muncullah tiap-tiap kampung mending nu geus layak nu can layaknya muncul berarti nyana kan nu tanda tangan nyana saha kieu nyana bae pokona mah henteu jelaskeun lagi nyana bae pokona mah ta eta teh tah tinggal paehna doang wallahu alam di akhirat eta ngaridoan pan berarti teh loyong nah eta mah terus we saderet ka dinya teh dihijikeun we ka ditu sakumaha kamari tah ku ari mah tak aing mah ai perang mah meureunanan janteu ieu bae aing mah ngahadang kana kelanjutan perjuangan Kristen aing nu dihareup nu kos kitu geus mat mun paeh eta syahid eta mun paeh hebat jasa eta kos kitu deres ieu mah deres nu lain kiai-kiai ge kiai teu kitu ketika kiai-kiai ieu tanda tangan naon anti pembangunan gereja kayak kalau mah ya mesti ku camat dari aku panjana sok mere 3 juta sebulan kalau mun tanda tangan atuh meureun eta kiai outlaw bin tolol bin goblok bin naon deui endahan jawara nu tampil aing tanda tangan teh heula aing ya tanda tangan gede jasa bahkan ceplok tangan bahkan stempel bahwa aing anti pembangunan gereja emang siap kurang daek aing salat tilok non tilok iya beureun ieu jang jalan ka sorga aing geus aing mah geus ieu bae geus aing mah pokona geus engge di akhirat da ditimbang salat jore zakat jore puasa jore ngaji jore aya hiji anti agama Nasrani wah cek malaikat ieu lu bagus bae timbang lu bagus aja jore bagus anu bagus sorga coba begitu dibalangkeun itu jawara dibalangkeun ke mana itu ka sorga kiai eleh jawara tulung eleh ku jawara tah watek ge ieu urang berjuang dek datang ka iraha dek datang ka mana dek kumaha carana disesuaikeun mun zaman Kangjeng Nabi perang zaman sahabat perang zaman tabiin geus mulai dikurangan zaman wali-wali sanga perang sarua bae zaman kuari zaman perang otak zaman perang politik zaman perang ekonomi zaman perang budaya zaman perang informasi kuari perang informasi di internet Yahudi kieu Nasrani kieu Islam kieu per detik per jam per hari perang informasi perang terus begitu perang ekonomi jeung politik jeung budaya dirasakeunana Islam lah nu eleh geus puguh Indonesia eleh Malaysia ge eleh nu nyetir adalah negara kafir Amerika kuari dek dioyang-oyang Sudan dioyangkeun Yaman dioyangkeun Misra dioyangkeun ka Mesir Misra teh abis di jero oyang kabeh teh sagedeung deui teh terakhirna adalah Iran Irak geus dioyangkeun teh walaupun secara politis eta menang tapi secara ekonomi eleh sanajan nyana rarang Saddam tetep bae di mata dunia teh terlihat kalah walaupun henteu nu sabenerna mah ngan kekalahan tina terbunuhna rakyat sipil nu teu nyahoana naon dibunuh orok sekalipun dibunuh biadab jasa paneta dek Iran nerapkeun demokrasi teh berarti demokrasi teh adalah jahat lantaran teu bake etika ham tinggal ham buktina orok tembak awe tembak nu teu perang boloh dek di mana nerapkeun demokrasi sedangkan negara urang teh manut ka negara eta berdemokrasi kita demokrasi teh kos kitu teh dek diturutkeun
mun Sayyidina Abu Bakar ujar geus pedang kikieuan cenah aya di ditu ge Abu Bakar mana nya geus sok kikieuan main gapleh tapi teh mah ya tuh dek kumaha urang teh negara urang sepakat para ulama baheula ieu teh demokrasi tapi henteu mutlak nu sabenerna mah dituturkeun ku urang setelah setengah abad berdemokrasi ternyata koruptor muncul perzinahan jeung permabokan muncul lantaran henteu dilaksanakeun hukum-hukum Al-Qur'anul Karim kuari deuleu Irak deuleu Ethiopia deuleu kitu Turki kuari Mesir dan lain sebagainya dioyakeun ku Amerika pas kieu buktina ieu teh demokrasi dituturkeun ku urang datang ka Iraha urang nuturkeunana dek datang ka Iraha karunya amat kiai nu aya di dinya karunya amat ustad nu aya di dinya ai urang mah rakyat tinggal nuturkeun nya wae cak nyana iya ya cak nyana gitu hayu ngan di jero hate mah urusan sia tah mah urusan aing mah urusan jeung Allah aing dek nuntut ka sia naon sababna sia ku aing dipilih jadi DPR tapi sia teu ngahasilkeun hukum-hukum Al-Qur'anul Karim dek nuntut aing di harapan Allah ya, nu matak DPR mah tinggal ngerebekna doang. Ah, adeuna cenah aing teu jadi DPR, aing mah jadi Pemda. Leuwih helem. Ai, ka mana? Jangan gugulung eta mah hukum-hukum menang manusia. Ta ieu keur carita kagagahan Sayyidina Abu Bakar mah yujahiduna fi sabilillah. Lamun aya jelema anu anti Al-Qur'an, Yahudi, Nasrani, termasuk demokrasi, pasti diperangan ku nya mah. Urang teu berdaya ku ari. Ku hari teh berdaya lain lalagaan keur di kieu bae satelit ugal negara geus dipasang ku Amerika negara mana nu masih kene kuat Islamna gempur tidak mau tahu satelitna ugal negara geus aya tek di satu negara per kabupaten geus aya nyana geus delekeun bae kieu bae negara mana nu hebat mulai dihihileudan geus aya kabeh gambaranna di manehanana tek eta teh secara teori urang sieun tapi Islam mah aya waliullah wali aya nu leuwih sieun ka Allah Amerika neulekeunana hanya sabaraha jam hanya sabaraha poe hanya sabaraha bulan Allah mah maha qadim neulekeunna ka urang leuwih nyaho leuwih pinter leuwih sagala-gala leuwih gagah ka Allah bae negara nu hancur cel aya waliullah hiji bisa menang mantap urang tungguan wali bae lah tungguan wali Allah ya mah lantaran acak-acakan kiai geus teu sejalan asal beda partai beda hukum model aturan mah partai bae jangan kadurian hukum teu kudu beda teu ieu mah berarti teu bareres kan kiaina asal beda partai beda hukum beda organisasi beda hukum beda kedudukan beda hukum atuh deuk kumaha mah nya Al-Qur'an dikitu-kitu berarti itu nuturkeun hukum manusia teh model kos kieu deuk datang ka Iraha urang kikituan bae mending mun teu kaburu paeh mun kaburu paeh mun kerja di DPR paeh mun kerja di pemerintah modal deuk kumaha keur ngagugulung kos kara itu naudzubillah min zalik wa min zalik wa min zalik lantaran urang mah resep jasa ka Al-Qur'an percaya jasa ka Al-Qur'an di luar Al-Qur'an salah berarti tah ieu yujahiduna fi sabilillah. Oh, gagah jasa begitu dibandingkan sahabat nu muncul 4 di antara 4 nu muncul 2 di antara 2 paling istimewa adalah Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu wala yakhafuna laumata laim tesieun eta kaum nu cinta ka Gusti Allah nu Allah cintaeun ka anjeunna laumata laim kana panyacadna jelema-jelema nu nyacad apakah sieun dicacad apakah sieun dicaci apakah sieun dimaki dicerca teu sieun setik-etik acan sebab aya dina rel Al-Qur'anul Karim ku pinuh keyakinan keimanan ka Allah jeung ka Al-Qur'anul Karim teu pernah mentolerir ke jelema-jelema anu nyacat sabodoh sadaek lah ngabudak sia terus bae aing mah iyalah wala yakhafuna laumata laim aya kabeh di Sayyidina Abu Bakar Siddiq dan matak ayat ieu wa hadhil ayat mukhtassatun bi Abi Bakr Siddiq khusus ngalem ka Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anu matak cakang jeung Nabi arhamu ummati bi ummati Abu Bakrin pangnyaah pangdeudeuh pangwelas asihna umat kaula
terhadap umat kaula adalah Abu Bakar Siddiq. Ayatna ieu fasawfa yatillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna azillatin 'alal mu'minina a'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna laumata laim. Ialah karakter sifat anu aya di Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Zalika fadlullahi yu'tihi man yasha'. Zalika tahiya anu tadi disebutkeun hiji mahabbahna anu pohara jasa, nomor kedua zillah terhadap mukminin, nomor katilu izzah terhadap kafirin, nomor keempat merangan jelema-jelema anti Allah mujahadah ngaranna atau jihad fisabilillah, nomor kalimana adalah tasyin intifaul khaut tesieun karena dicaci dibaki terus berjuang ngaluhurkeun agama Allah subhanahu wa ta'ala, taruhanana harta nyawa masalah. Zalika tahilu tadi dicaritakeun nu genep rupa teh fadlullahi kurnia Allah. Teu boga asa nang sorangan, boga tanaga teu boga asa nang sorangan, boga pinter lain asa nang sorangan, boga wawasan lain nang sorangan, boga gagah lain menang sorangan, timimiti boga mahabbahna lain asa nang sorangan. Kemudian kedua nazilahna izahna jihad fisabilillah tasirna ia adalah semata-mata fadlullahi fadl Allah yutihi mayasa anu dibikeun ku Gusti Allah ka jelema anu dikersakeun ku Gusti Allah subhanahu wa ta'ala. Nu matak gagahna Sayyidina Abu Bakar ketika orang datang ke Sayyidina Abu Bakar teu sangka lantaran lamun urang teh mondoyot nyana leuwih mondoyot, lamun urang tungkul nyana leuwih tungkul. Masya Allah anu perang jihad fisabilillah musuh di mana bae diudang dicaci dibaki dibunuh ku Sayyidina Abu Bakar, tapi ketika orang silaturahim kadinya teu boga ongkos dibere kunya. Ketika orang rek sare ngendong disadiakeun ku manehan, ketika orang DP-DP nyana leuwih DP-DP, ketika di imahna aya dahareun urang datang kadinya daripada tamu teu dahar maning nyana nu teu dahar dibikeun ka tamu nyana maka kajen puasa. Hese tanding si Abu Bakar. Nah ieu teh kabeh zalika fadlullahi yatihi may yasha, fadl Allah henteu di aku ku Sayyidina Abu Bakar teh di aku, boga tanaga sakitu gedena teh di aku nu sorangan nu Allah, boga wawasan nu sakitu cemerlangna teh di aku nu nyana nu Allah, boga pikiran henteu di aku ku nyana nu Allah, boga sagala rupa kagagahan kemewahan lain kemewahan kasugihan jeung sajabana ieu teh di aku nu nyana hanya fadl Allah nu dibikeun ka manehanana teh di aku aya urang lain kan itu berhasil kan ya lamun dia teh dihareup benar bisa siatu bari kedudukan di mana situ di anu dan nyaon teh sia perjalanan iya aduh tuh lu mana aing mah tuh bisa gua behoge siatu gua gelutiannya eta sanu ngelakeun emang saeun oh iya eta gelut teh ditongtonan ke men koprok ya eta sanu menangkeun iya kabeh ge di bawah iya kabeh ge tuh pejudi luhurna mah tuh aing kai gitu kabeh ge lamun lu aing batu ara acak-acakan judina teu balener ceknya nama judi bener meureun geus tolol teh kabeh ge kieu mah nepak dada urang mah kabeh ge tuh nya bisa ngabangun tah ieu hasil ieu Masya Allah eta teh sombong ujub takabur bakal dihandapkeun ku Gusti Allah. Mun aya naon teh ulah di aku urang mah boga murid loba teh tah murid aing kabeh nu bagus mah ulah wawuh jeung murid mah. Ketika murid ngomongkeun pan abdi teh murid murid emang sok di mana ngaji ada bentang kalamot los bae dinya datang ka paeh atuh sia kahujanan los urang mah lain sih ade itu murid aing udah diganggu eta wilayah aing kiai sing ngaku wilayah sakumaha bupati eta Kiai Golkar teh kos kitu tah tolol teh Kiai Golkar mah
Nah mun orientasi ka dunia mah kos kitu bae asanang aing bisa ngaji asanang aing boga wawasan bisa nang aing asanang aing ngabangun asanang aing tata nu kos kitu moal kebal ngagejret kajen kumaha ge mantak nyana teh sok ngajual kamuliaan teh ketika aya pilkada ketika aya pilgub ketika aya pilpres lantaran boga ngarasa mulia jual beli jeung kamuliaan nyana dibere sekian ratus juta mungkin siap lantaran kula boga asa loba murida siap pula jual kamuliaan ngaranna moal kebal tak kiai kosi mangkaning hampir 99,9,9 deh kuduna mah begitu dek dijadikan tim susah atuh kula sih boga pikiran jeung wawasan di mana lain channel boga murid mana aja teh nyaho kula mah teu pernah aya nu ngaji eta nu ngaji lainnya ana meureun juri teh nu ngaji mah kula mah teu di embung tilok ngajual kamulan cukup Allah bae nu ngamulyakeunana sieun jeung izin ka Gusti Allah dibere mulia dibere agung ulah dijual ka dunya siap jadi tim sukses berarti ngajual kamuliaan aing asa boga jelema aing asa boga murid moal kebal tak kiai mungsrut kiai kos kitu. Iya, Sida Abu Bakar contoh ya. Nusak itu nomor hiji, kedua. Nah, setelah kangjeng Nabi, cakangjeng Nabi, mun aya Nabi nu dipilih, niscaya Abu Bakar diangkat jadi Nabi. Pahalanya asa paneta mah. Kata Sida Abu Bakar teu ngaku-ngaku nu mantap ketika kita jadi imam teh pan cek Siti Aisyah, ulah ya Rasulullah, abah mah ulah dijadikan imam. Henteu abah be ulah. Emang kunaon gitu abah mah teu kuateun mun maca Quran teh di imah ge nyana masa ayat 2 ayat 3 ayat haju ceurik kosong cikupa mah gitu ulah mal kuat pokona abah mah mun ditah jadi imam maca Quran ceurik bae abah mah unggal poe teh lamun di wadahan cai matana abah mah be atuh mang ember-ember asal maca saayat 2 ayat ke ceurik saayat 2 ayat ke ceurik abah mah pokona ulah jadikeun imam engke bisa careurik kabeh jelema teu kuateun eta panjawara Sida Abu Bakar teh di medan laga mah asal neuleuh Sida Abu Bakar kabeh ginggir tapi ketika maca Quran masyaallah taya zalika fadlullah yuti may yasha eta kabeh nu dibikeun karakter jeung sifat anu aya di Sina Abu Bakar teh lain jeung henteu teu diaku ku Sina Abu Bakar fadlullah yatihi may yasha fadl Allah kurnia Allah nu dibikeun ka jelema nu dikehendaki ku Gusti Allah wallahu wasi'un alim Gusti Allah teh maha jembar kasirul fadli tegas loba pisan kurniana ieu teh isyarah kana sampurna maha kawasan alim muntur kang maha uninga biman wa ahluhu ka jelema nu eta jelema teh ahli fadl ieu teh isyarah kana sampurnana ilmu Gusti Allah mah maha sampurna kawasana nu mantak wasiun Gusti Allah mah sampurna ilmuna nu mantak alimun nu mantak nyanggakeun ka Gusti Allah Gusti ieu dunia kos kieu teh da maha Gusti mah maha uninga Gusti mah maha kawasa Irak dikitukeun aya dina ilmu Gusti Mesir keur kitu aya dina ilmu Gusti Indonesia muncul per harina koruptor ieu teh aya dina ilmu Gusti berarti kurang kuari titah memandang ku Gusti Allah tah kabok-bokan penggede urang nu kurang dipilih teh nu utar atur urang teh dina berbagai masalah teh ternyata muncul setiap hari adalah jelema-jelema kabiadabanana hungkul ieu teh urang keur ditontonkeun ku Gusti Allah deuleu pamimpin sia ti bibiti lurahna camata bupatina gubernurna kos kararieu tadi Indonesia teh ieu teh keur zaman bok-brok berarti urang teh ieu teh geus aya dina ilmu Allah tinggal disadari bae kadituna urang ngadoa mudah-mudahan aya pemimpin anu istimewa mudah-mudahan pemimpin anu adil mudah-mudahan aya pemimpin nu jujur anu bisa ngangeunahkeun ka rakyatna ngamakmurkeun ka nagarana sehingga urang bisa ngeunaheun di bawana mun cara supir teu kudu dikenekan deui pan urang sok bingung jasa urang teh apan boga supir tapi urang sok awas rem atupannyana nyupiran orang jadi kenek manya bos jadi kenek nu ngeunaheun mah pada orang repes nyawa di tempat hebat supir urang wayah ngarem pas wayah ngagas pas ieu mah di tol ngan 30 gaya berjasa pada orang kesel batur geus seat nyara 30 bae balah turun 25 cak urang ngeureun bae kieu heula atuh sia eta karena supir teh nyaho giliran aya kitu polisi tidur teu direm gedrug bajrug abo ieu supir kieu amat sih
masa nah iya ge pamarentah teh kos kitu giliran ditol nyana bangun dekeureun giliran bae polisi tidur ngagebrug-gebrug nah ieu teh tinggal keur ditontonkeun ku Gusti Allah ja aya dina ilmu Allah aya dina kodrat Allah ngan keur dikieukeun di zaman urang ngaharepkeun pamimpin nu jujur jeung nu adil capek asa da leureum pamimpin nu haus akan kejujuran jeung keadilan nu mantak urang haus lantaran urang macaan kitab bae macaan Quran bae macaan kalam-kalam ulama da jujur teh kieu adil teh kieu tapi ketika kalapangan ternyata teu manggih urang nu jujur jeung nu adil teh haus anu luar biasa dari berbagai kalangan masyarakat haus akan kejujuran jeung keadilan hayang nempo pamimpin nu jujur jeung nu adil teh tinggal urang nyanggakeun ka Gusti Allah kahayang urang tinggal kahayang nyanggakeun ka Gusti Allah ngan cak Allah aing bakal mere asal sia kudu berjibaku robahlah negara sia politiklah ekonomina budayana aing nyerahkeun ka sia lantaran ini jailun fil ardi khalifah Gusti abdi ge terang atuh nyuhunkeun hiji jelema mah ke cek Gusti kamari aing geus ngiriman Gus Dur ku sia dilengserkeun ke aing geus ngiriman deui Gus Dur kedua ke Gus Dur kedua artinya seperti eta coba kuateun tah henteu tiba heula kitu bae trek begitu masa jaya zaman masa kejayaan Islam Kangjeng Nabi sahabat anu opat khulafaur rasyidin masa tabiin ambil alih deui teh ku Yahudi masa kemasan Islam tah masa Raden Patah jaya sadunya teu kebal set 100-200 tahun kadieuna melempem deui sampai 300 tahun kadieuna melempem deui ieu urang geus 500 tahun dikuasai ku ari urang ku Yahudi jeung ku Nasrani can menyat deui Islam sedangkan Islam mah al Islamu ya'lu wala yulaleh kaid asal jelemana berpikirna berjibakuna bergerakna sesuai jeung aturan Al-Qur'anul Karim ketika teu sesuai jeung aturan Al-Qur'an mopo bae di jalan tinggal perhitungkeun ku urang pikirkeun ku urang dek datang ka iraha negara urang ieu nu muncul korupsi deui muncul koruptor deui capek ceuli gadengekeun jelema nu kos karitu eta teh nu utar atur urang teh nauzubillah min zalika jennya namanya asal urang mah ulah dibere kos kitu ku Gusti Allah Gusti amankeun urang kabehan ye salametkeun abdi sadayana Gusti ulah kabawa kaciut kabawa daging jeung jelema-jelema nu kitu Gusti jadi akhirat ge misah ieu nyana-nyana urang-urang sakali deui mudah-mudahan urang kabehan disalametkeun ku Gusti Allah disampurnakeun ku Gusti Allah diamankeun ku Gusti Allah sehingga urang aya dina nikmat Allah Subhanahu wa taala bi barakati umil Quran al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.